darah ramang sadayana dulur-dulur. Mujo euy. Kade dihareup aya Pak Alit. Di Polda ulah bebeja uing dek ngabega. Erek bebeja mah nyumbang masjid teh. Heeh. Alah. Ayaku genah. Aya jeung patokan mah kitu dah. Heeh. Oh, kantenan. Hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Kantenan. Tah, nu matak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak kitu ayah dengekeun. Singga beleg dedeleuan aya. Alah. Tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Da loba ayeuna mah. Artis ongkoh. Nyanyina alus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar pan. Naudzubillah summa naudzubillah. Hah? Is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Dagenah atuh. Kata-kata sinan sorana ngeuna atuh. Geura sok sakali deui. Gumelar di pawangan. Tak gini, heeh. Ulah rikman. Gadah nyieun kesayan di dunia urang barang
cekek wae ku aing sinden gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi? Gumelar di pawenangan ularek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan. Nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh. Tersinggung gua. Mempenghirup teh. Sia nanaonan teh. Mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli. Heeh. Ti meeting ngiga pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngiga dorna. Kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Nah, meunang. Lain teu meunang belegug. Coba eta sora deui. Ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah. Aya kamajuan. Ai batur aya kreasi inovasi nu alanyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Bararaeud aya kamajuan kitu sariring. Kenang teh kudu aya kenang gede nasya kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina tetekon, napa heula aya sound system? Eueuh. Memeran ge bae dieu. Patomrak ge bae dieu. Apan sikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngiglan calung wae atuh ngiglan zaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resepsi mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini.
hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorakna ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorakna leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh meunang ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh tu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu mondokan goblok teh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ge oh bareto itu loba panggilan ka maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu ceuk raja teh ya patih ka dieu kaharep tah sorana kitu tuluy patina teh bauleun pan beda sisok maneh out hahaha patih ka dieu kaharep kaulah nun Gusti aya pikir saeuy naon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing sisok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lakon Bang Narayana Dedeh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun nah Bang naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca bae itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh naon eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok bae da aing mah hayang panu teh ka Citrayuda teh lanceuk teh coba ai Citrayuda teh duluina Roy Martin ampun Dedeh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon
teh sada nu gering. Gatot Kaca anjing nengke kunaon atuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna mualami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Saya tidak baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Nya. Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek gitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, mangga aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup aceuk. Da geus tengah peucing ieu teh. Tobat. Duh. Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah orang. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Tobat teuing. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea Rayi kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi sak gageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar. Yang kaharep deuleu yang. Saha teh? Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, calalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala, ka dieu dawala. Alah, aya naon ha? Nah, saha teh? Dawala. Gareng, ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si gareng. Coba. Aduh, coba teh gareng eta teh naon mun rangak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minangkan hajatnya?
Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayagan wayahna we, panayagan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira na urang. Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapur atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah. Aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, cenah kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanan tenang we dah aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, gitu nu mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaran jatuh? Saha? Alit. Oh, lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing mentak kodena we kumaha atuh? Begadang jangan. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya cek aing oge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh, Oma. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Layung Grup. Wanaya. Cici Cangkurileung. Banyak yang ngaran lemur Cici Cangkurileung.
Sok cuma tak kode deui we di mana-mana lemur teh. Halo Pak. Oh, Bandung. Oh, orang Bandung saya teh. Oh, pan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenang. Di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain. Ciparai, Kiara Condong, sakit Bapak Haji Sidik. Ingat aku lagu dewa tuh. Boronong, oh Majalaya. Ari kukat-kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon naroba manuk cek atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Oh iya. Jalak. Kabasna mah walet. Oh, walet. Eta di sadana meureun piur kutututut menuk naon teh? Cangkurileng. Manyar. Piit. Tikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, ini kalian manuk gajah papaingan hese aja bro. Jauh-jauh. Alah, ketipu siya ku aing. Geuning bisa goblok sia. Geuning bisa sia teh. Puas ya kataripu ku aing. Oh, alah. Geuning da poe ka tukang nanti teh. Teu aya sasaha pengen jempling. Sakit cara. Duh, padahal geunah wayah ge ngigal duh. Lain naon maksudna? Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan. Sakitu kenah beberebetan. Tah eta mah geunah kadenge. Aduh, geunah nuna. Aduh.
nikmat aduh alah tau siapa mah Eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu. Nah, Aisyah. Hei, genaheun euy kenang mun ngaberebet kitu coba da teu disada. nah saya teh sorat teh gede-gede teuing Pajar gede-gede jadi si budeg. rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu Berlin Group teh Berlin Group robot Berlin urang mana teh robot teh Aya budegna naker si eta. Hah? geus diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena? Sia budeg naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun nyaah teuing Naon sia teh? teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we cing sabar we da bakal katuturkeun ku urang ge lain bapana maot sia nu budeg doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna cuh si anjing eueuh nu maot goblok panjawatna naon Parah pisan euy. wah teu mungkin sia tina roromeheun maot Ya, kemana karep? cigana aing babarengan jeung nu kieu Naon? moal teu TBC 3 bulan deuleu heeh nya kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok wah tuh lami keneh 18 dinten deui mah nu maot goblok nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna ajek kabeda-beda teh sate budak teh geun bae nah maka dijeungjeurikan segala ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna ajik tah kitu amin gitu wah parah pangulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah Aisyah ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sia teh Kadeka jon-jonan teh. aduh goong halus euy lain goong sia teh anjing babaturan sia Jaraga kedah dijaga. aduh Sing sadang ngajiwaraga. aduh leur teu beunang euy
disangka bene aing aduh ampun kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP HP wae susah tuh nyieun we sate. Geuning di Cipatat lobang garantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Ca teh mah cape. Ai cape masuk di sambal. Cabe teh mah. Cabe masuk di bose. Beca teh mah. Sete. Ai beca mah anak buah urang. Ih. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Tak urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa. Kumaha lamun ngalawan? Gelut. Kumaha lamun eleh? Kabur. Atuh moal nyatu meureun. Wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek. Heeh. Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. Munafik sia mah geuning dibere rezeki na mah dihakan. Ari lapar. Juh, meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawah teu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh apan eta teh ladang ngabega. Ah teu nya, da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teh. Satina kaminda-minda teuing. Ngomong ka mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana. Doraka teh deuleu. Doraka. Sarua jeung maneh ngabega ulah teh. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ye carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kanu rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain maok eta mah nyokot kanu gerbongo. Sariwana goblok. Alah.
salah kabeh oge lalampahan teh salah teh kalakuan gitu teh kumaha atuh neangan nu hajat rek nangapayang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh ayo tapi kau nu baraleki gampang Junet ya kunaon bapak aing ngeluk asukan aing manggih suung nuhun agan naon keseri segala nanaonan agan teh ontu kikieuan teh mah kieu jempe sia jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe sia jempe aya kejadian naon atuh bapak bandera hitam putih di tenggelan buta lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan benar nangka nah are ulu aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai kebetulan agar waras siksa paham burah ngalunyak dihantam siksa sia teh ka bapa teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma ya lemah sia teh sia da cacing ya lemah naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dieu datang naon dengekeun di sia aya sora naon le ya lemah tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor si teh nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang serikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun
lain bangsa atau tema urang meureun. Mereka balumur. Lain ya cek makhluk naon karena dia Nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Bukan makhluk aneh. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy. Bade ka mana nya? dek neangan salon Naon? hayang dikeriting Heuh. Naon? Ngarasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku yang dikeriting. hayang diboroman buuk Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam Laras kulan. Ai kitu. rada teu percaya Nah, manya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe. atuh make gamis atuh nya Manya lalaki make gamis. nya heuh Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. gamir atuh teh mah sia goblok nya Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul jurig nu kitu mah gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. gemor goblok sia Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. si goblok digemol Gemol mah para jualan. moal atuh teh mah nya Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sing? ngaran urang Heeh. wah pajang Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya Aduh. ngan tetangga uing ngalukana Cece Cece Basoka Alah. bener agama Islam maneh Ya heueuh. sing ai salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana Di gereja tapi bener masjid belegog. Nya aing ge nyaho di masjid. Sia. Manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain. Manehna teh meureunnan katulah. Agama lain katulah Katolik meureun teh. Maneh agama naon? Islam Cing, lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek. sok rukun Islam aya 5 Jemilaan leuh. Saya ditanya ge.
rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 ai nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun ti lalap di laut oge tapi aduh Gusti peh maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah beureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka poe paketo aing mah lain geus paketo deui geus nganyang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177na ada geuning da 5 geuning asli mah tapi dileuwihan ku mana jadi bener oge teh jadi bener oge tah ieu jelema lumpuh Yuni nya ge ieu nya anu luak leok pamadeganana gini henteu istiqomah aduh bener oi iya ai ka 8 cik sileing naon dahar pek sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layoseun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag na ti koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tapnya ku kitu nama ku balalan nara tapi salah itu ai mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan
Aduh, agama naon ya jelema ya duh. Ya. Kaharti tauhidna euy duh. Duh, kaja kerja karti cenah. 12 naon jeung ngising. Nah hadek dahar wae. Ngeun goblok ya. Aduh, naon sih tadi dek nyokot harta kekayaan ya lain aing tengenah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek neunggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aya nu sabenerna sabaraha ka hayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah Bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet meureun sia heeh what usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan teh hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu weh sok sia tak alah anjir weh luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah tah ya anjir geus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kugurentelan we atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehan kamana we karat sia we poet hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tah ya alo tuh weh hai abdi ya tuh weh wah ini atuh aduh ngeuna euy dek deungeul aing baru kana aing teh ngejat ka dieu aduh wait tahan tuh up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung butik kotok dia jeung alah watak ya kutu wait ya up anjir what ya aduh
Nya sia teh jangan bibir aing we, atuh lain ditaki sia teh. Wat ya anjing. Pas karakat sapi we. Ya Didobal Kang aja. tak ya Wat ya sat ya Pas karakat sapi. Iya. Aduh. Alah. Aya ku beres. Alah. Aduh. Alah. Aduh aing macam ni kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing alah. Aduh. Aduh. Anjing. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge Bang Holil. Naon? Mangih musuh sok itu buratna. Aneh henteu lamun deungeu ti kajauhan, da teh mah aneh atuh. Ajianana teh deuleu kilat bajra. Saha teh tuh itu satria? Aing Gatot Kaca. Pancabraja. Eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangka kai gunana teh berebot. Runtuh. Ku ajianana lain anu ngaran gaji ulah ditu. Babung gerak aja coba gitu. Oh. Terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong we kabeh. Cinggeleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah. Gatot Kaca cenah guruna teh eta tanu panjang irungna. Tu itu satria cenah nu diikat guruna teh. Tah di dieu urang naikkeun bandera urang. Kumaha? Silaing jeung dewek urang diadu. Urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen. Supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa. Supaya serap nempo aing ge. Eungeuh ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api. Ceuk dewek teh Panca Braja. Dak. Curalit silaing kekerepengan. Keun bae di jeblok oge abeh jiga. Keun bae da loba sabun. Silaing ka dewek kitu. Dewek kilat bajra silaing Panca Braja. Jebrod ka dewek kusak. Kekerepenganna cing jiga. Ayeuna Allah pira ku pan isuk balik. Jadi sok heuda meureun pasal teh kudu aya pasal. Kudu aya sabab. Sababna mah silaing kadupak, ngamek atawa majeg. Kadupak atuh heueuh. Sok ayeuna siap. Nah, acan ngambek
geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur nya mah kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek dek nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy layan ni wara deui teh nyaan euy aya kana wujud mah notorogan sia teh ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura ka aing hampura we presa kitu oh aya hampura mah teh nya teu naon wah teu cios deui wae otakna si eta kabina-binanya euy hese dipake ngalah duit ampun Ese dibawa jadi barat. tong ngahampura atuh moal prak mun belegug oh tengah hampura henteu nyaan sia ngajak gelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sabapa nama ada mongana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek panca braja kilat bajra deuleu nya sia teh rasakeun sia kurajar kilat bajra ya Allah tangke sileung mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia baru kana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasempatan aing kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang ai deui teh panca braja nya panca braja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler enak kuring ngagoler aduh kekerepengan walah Sing tiga. dong nyeun pikamekeun aing goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otakna nyaan anjeun oge geuning kilat bajra deuleukeun aing ka bejiga tuh walah panca braja panca braja panca braja panca braja panca braja woi panca braja walah panca braja sisa beda-beda teuing sia teh goblok ngerakeun cenah taku ka aing teh geus usah dah Ereka bibiran. ampun alah dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing heeh tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram munafik sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan ari lapar meni geuleuh ka sia aing ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh apaan eta teh ladang ngabega teu nya da aing mah pamere da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh doraka ulah kitu kudu kumaha atuh
mending datangan kau nggak imah ke harare es cokot hartana apa eta mah lain ngabegal doraka ngabegal mah eta mah nyokot tina bongo sok da doraka urang ngabegal mah doraka sia teteh sarua ngabangsat ngaranna ngabangsat beleguk teteh satina kabinda-binda teuing ngomong ke mana karep sia teh nah make ka mana karep make jeung kudu mau anu keur hees lain kitu carana doraka teteh dulu sarua jeung maneh ngabega ulah teteh kumaha atuh sangkan eta kieu ya carana pan loba warung tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong bawa ngobrol kan rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain mau eta mah nyokot kanu keur bongo sarwana goblok alah salah kabeh oge lalampahan teh salah teh kalakuan gitu teh kumaha atuh neangan nu hajat rek nangapayang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh ayo tapi kau nu baraleki gampang Junet iya kunaon bapak aing ngeluk asukan aing manggih suung nuhun agan naon keseri segala nanaonan agan teh ontu kikieuan teh mah kieu jempe sia jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe sia jempe aya kejadian naon atuh bapak bandera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan benar nangka nah are ulu aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai kuat-kuat agar warah siksa paham burah ngalunyak dihantam siksa sia teh ka bapa teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma ya lemah sia teh sia da cacing ya lemah naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket
Bawa-bawa dulu euy. Moal kitu timba ka dia datang. Naon dengekeun di sia aya suara naon le. Ya lemah. Tah, kadenge teu. Heeh. Sada kopi. Tong bodor sih teu nyari. Oh. Jadi ketahuan. Pacaran lagi sama si ayah. Tegablek dodoloan. Nah, yang serikan goblok. Nya teuing ieu meureun bayi kurang giji nu kieu. Lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atuh eta mah urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon kana dieu. Nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan nu goreng patut geuning aya nu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikeriting. Heuh. Naon? Rasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku hayang dikeriting. Hayang diboreman buuk. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Laras kulan. Ai kitu. Rada teu percaya. Nah, Manya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya. Manya lalaki make gamis. Ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh Gemul. Jurig nu kitu mah. gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun hani. Memeran ge bae dieu. Patomerak ge bae dieu. Apan sekolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngiglan calung wae atuh ngiglan zaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resepsi mah hayang jadi naon cita-cita maneh Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini. Hayang eueuh nu ngelehkeun. ai sinena Hayang make nunung.
Ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da. Ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorakna ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorakna leutik. Kumaha aing we atuh. Anu penting mah payu ngartieun jelemana. Nah, sia teh meunang ngageblek sora wayang. Apaan aing nu kaul mah. Teu bisa digentian ku nu sejen. Aya budak sunatan, aya bapana nu kaul. Sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cager disunatanana. Da cacarekan teh. Kalah ngagedean bobogaanana teh. Teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh. Heeh. Ngagedean naonana? Mamasna pan disunatan. Heeh. Ngagedean mamasna teh. Nah, Da jelemana ngagedean. lain bareuh ku penyakit. Lain. Pan umur 3 tahun disunatanana. Heeh. Tah, ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh. Si goblok teh. Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah. Pangeran Mamurah Asih dijabah. Nepi kana taneuh teh bobogaanana. Manjangan. Lain suku nu monokan. Goblok deh. Aduh, ampun. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge. Oh, bereto itu. Loba panggilan ka maneh. Minang dipanggil ke kantor polisi aing. Ngadalang. Lain masih mau ke radio. Oh. Ampun. Kudu mode kieu. Ceuk raja teh. Ya. Pati ka dieu kahareup. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh. Pauleun. Pan beda. Sisok maneh. Out. Hahaha. Pati ka dieu kahareup. Kaulah nun Gusti. Aya pikir saeuy naon. Tuh da ngageblek. Bae atuh nu penting mah. Loba we nu manggil ka aing. Sisok sia. Kumaha ngadalang ieu caritana naon? Lakon Bang Narayana. Teuh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Nah Bang naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Bae itu kumaha aing we lah. Ai Bang Narayana teh naon? Eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora. Kresna keur ngora, goblok. Mun bae da aing mah hayang panu. Teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh. Coba. Ai Citra Yuda teh Duluina Roy Martin. Ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu geuring? Gatot Kaca anjing nengke konoha tuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek.
tuh gede-gede amak diburu hantu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman arimi aya ciater. Ah, sacedah. Baheula ayeuna wae ciater teh baheula ge aya ciater. Naon ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Nya. Aya naon deui ibu ka ciater teh. Aduh, kasep ibu teh sabenerna mah ararateul dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka teater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek gitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, mangga aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup aceuk. Da geus tengah peucing ieu teh. Tobat. Duh. Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Harimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah orang. Ieu teh arimi mimitina bedrip arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Tobat teuing. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatotkaca, Purbakesa, Arimi sagageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang ka darieu deuleu itu geuning. Aduh, geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Yang kaharep deuleu yang. Saha teh? Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, calalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing dengek. Gajah. Oh, anjing lain manuk gajah papaingan hese aja bro. Alah, ketipu sia ku aing. Geuning bisa goblok sia. Geuning bisa sia teh. Puas sia kataripu ku aing. Oh, alah. Geuning da poe ka tukang nanti teh. Teu aya sasaha pengen jempling. Duh, padahal geunah wayah ge ngigal duh. Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan. Sakitu kenang beberebetan. Tah eta mah geunah kadenge.
Aduh genah nuna. Aduh. Alah, nikmat. Aduh. Alah, tau siapa mah. Aduh. Eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu. Nah, Aisyah. Hei, Genaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu. coba da teu disada. Nah, saya teh sorat teh gede-gede teuing. Pajar gede-gede jadi si budeg. Rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu? Berlin Group teh. Hah? Berlin Group. Geus ka sohor eta di Bandung mah. Robot. Berlin. Urang mana teh robot teh? Aya budegna naker si eta. Hah? Geus diuk. Diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena? Hah? Sia budeg naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun nyaah teuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun ku urang ge. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang. Bapana sing ditampi iman Islamna. Cuh, si Haji. Eueuh nu maot goblok. Panjawatna naon? Parah pisan euy. Wah teu mungkin sia tina roromeheun maot. Ya, kemana karep? Cigana aing babarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu teh bese 3 bulan deuleu. Heeh. Nya. Kaping sabaraha? Naon? 40 na. Aduh. Teu maot goblok. Wah tuh lami keneh. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Nyacing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajik. Kabeda-beda teh sate budak teh. Geun bae nah maka dijeung-jeurikan segala. Ngare hampang ka ituna ngur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik. Tah kitu amin gitu. Wah, parah. Pangulikeun udu jing. Sabaraha batang? Mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah. Siang ngiga naon? Itu papatong ini gede. Sugan aing ngiga sia teh. Kadeka jon-jonan teh. Aduh goong halus euy. Lain goong sia teh anjing babaturan sia. Jaraga kedah dijaga. Aduh. Sing sadang ngajibarakeun. Aduh.
Leur teu beunang euy. Disangka bene aing aduh. Ampun. Kumaha ya? Dinten ieu urang kudu operasi. Kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu. Mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP. HP wae susah atuh nyieun we sate. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Ca teh mah capek. Ai cape masuk di sambal. Cabe teh mah. Cabe masuk di bose. Beca teh mah. Sete. Ai beca mah anak buah urang. Ih. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Da urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa, Kumaha lamun ngalawan? gelut, Kumaha lamun eleh? kabur, Atuh moal nyatu meureun. wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garapkeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala, kadi dawala. Alah, aya naon ha? Nah teh. Dawala. Garing, kadi garing. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si garing. Coba. Aduh, coba cing garing eta teh naon mun dirangak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minangkan hajatnya? Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan. Dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira ta urang? Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapor atuh. Lain-lain
naon sia teh naon Wah. Aya naon ieu Gusti nu salaresna kitu maksudna mah. oh biasa pan urang teh dek usaha Oh, enak kitu teh. disangka mana jadi juru basana Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanan tenang we dah aya keneh waktu. tuh ngartieun sia teh euy Mau diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. naon teh maksudna Ah, gitu anu mah. Teuing bener teuing henteu. ai maneh saha ngaran jatuh saha Alit. Oh, lain ini namis leuk. saha ngaran maneh teh Pilot. oh lain Hasan Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing mentak kodena we kumaha atuh? Begadang jangan. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya cek aing oge Oma. Tina lagu kapangina teh. oh oma kurang mana maneh teh Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Layung Grup. Wanaya. Cici Cangkurileung. manya sia ngaran lemur cici cangkurileung Sok atuh mentak kode deui we ti mana lemur teh. Halo Pak. Oh, Bandung. Oh, orang Bandung sia teh. Oh, pan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenang. Di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain. Ciparai, Kiara Condong, saket Bapak Haji Sidik. Ini aku lagu dewa tuh.
obat kukut karena naon mana teh resep teh? Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon daroba manuk cek atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Oh iya. Jalak. Kabasna mah walet. Oh walet. Eta di sadana meureun piur kutututut munuk naon teh? Cangkurileng. Manyar. Piit. Tikukur. Titiran. Buuk. Darah ramang sadayana dulur-dulur. Aya paresto ulah. Aya salira damang. Mojo euy. Anu, aya sami-sami damang ulana. Kade dihareup aya Pak Alit. Aya Pak Alit di Polda. Di Polda ulah bebeja uing dek ngabega. Wah, erek bebeja mah nyumbang masjid teh. Heeh. Alah. Tiba heula. Ayaku geunah. Aya ku genah Berlin. Aya jeung patokan mah kitu dah. Adi jadi sorenan genah we. Heeh. Oh, kantenan. Hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Diwajibkeun ikhtiar. Muntung tutunya sia. Kantenan. Nu awon mah perlu disinglah. Tah, nu matak ulah boga pemajikan kanu ararawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Dengekeun aya. Tah kitu ayah dengekeun. Singga beleg dedeleuan aya. Aya sugema. Alah. Sugema.
tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Da loba ayeuna mah. Artis ongkoh. Nyanyina alus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar pan. Naudzubillah summa naudzubillah. Hah? Is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Tuh. Dageunna atuh. Kata-kata sinan sorana ngeuna tuh. Geura sok sakali deui. Gumelar di pawangan. Tak gini, heeh. Ulah rikman aing-aingan. Heeh. Gadah nyieun kesayan. Di dunia orang barang. Cekek wae ku aing sinden gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi? Gumelar di pawenangan ularek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan. Nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh. Tersinggung gua. Mempenghirup teh. Sia nanaonan teh. Mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kendangna asli. Heeh. Ti meeting ngiga pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngiga dorna. Kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah.
Nah menang lain teu menang belegug coba eta sora deui ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah ai batur aya kreasi inovasi nu halal anyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi kenang teh kudu aya kenang gede nasya kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon wah ngagugu wae tetekon naon urang teh kudu kolaborasi peningkatan ayo nama zaman kolaborasi manehna ngomong luar tina tetekon nah baheula aya sound system eueuh